urang masih keneh ngabahas tentang perang. Babna masih keneh bab perang. Ternyata horenganan perang teh dititah ku Allah, dititah ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang dititah salat mancan sabaraha berat, dititah puasa masih keneh siap, dititah ngazakat kuarin mah alhamdulillah nu sarugih ge ngazakat alhamdulillah loba lah kuarin nu geus salaladar, bahkan nu encan ngazakat ge alhamdulillah mentaan zakat aya kuari jelema nanti boloon tah ieu nu berat banget titah perang. Di Indonesia mah ulah jasa perang, di negara batur ge loba nu ngaulah-ulah padahal mah dititah perang. Sanajan diulah-ulah ai waktu perang mah perang mah Yaman saha nu hayang perang lantaran kafirna nyieun peperangan yang ngalawan. Suriah saha nu hayang perang ja Islam mah hayang ge damai, dititah sote ketika aya musuh. Oh musuh teh perang Baghdad tinggal puing-puing. Eueuh masalah. Lamun urang masih kene berpikir dunia moal hayang perang. Resep ka mobil moal hayang perang besi rusak mobil. Resep ka motor moal hayang perang besi motor rusak. Resep ka awewe moal hayang perang besi pinclang. Moal hayang imah besi rusak. Dunia tambah nu kos kitu. Bahkan kabelah dieuna besi urang paeh. Padahal mah teu perang ge modal teu perang. Leuh nu perang mah paeh syahid indah. Urang can karuhan. Nu luhureun kasur nu rumah sakit can nu ditembak deuh kadeleula ngocor getih korenganan diangkat ke sorga. Masya Allah kan. Di kitu-kitu kita tetep bae tanya daek siapa perang keula. Sorga ieu lah, sorga mah sorga bae. Teu daekeun da perang teh teu daek. We, di pabrik aya barang, Masya Allah. Naon ieu? Limbah. Ieu teh aya nu nyekelan bae. Lamun si eta ku urang serobot bah. Ieu mah keuntungan gede. Ieu urang demo siap. Lamun demo urusan limbah mah siap. Nyawa tarohanan. Blow on. Deres tah mah, ieu mah ngademo cewek. Cewek barang bau di demo. Masih kena siap. Jadi urang teh ngabalikeun pemikiran ngaji teh anu tadina cinta dunia supaya cinta akhirat. Tadina kurang pati resep ka agama supaya resep ka agama. Nu tadina urang kurang giat ibadah teh supaya giat. Ujung-ujungna nu tadina urang teu resep perang jadi resep perang. Jadi resep perang. Masya Allah. Di zaman Belanda ulama-ulama diseret, tembak, teger, tetep Allah. Karuhun urang hebat jasa. Nyawa taruhanana tapi tetep bae. Yeun bae teh pondok pesantren. Sumbang teu hayang. Kita luluh ke Belanda teu hayang. Demi bangsa, negara, jeung agama.
hebat ulama baheula di zaman Belanda sabaraha puluh sabaraha ratus diseret ku Belanda hiji Allah menang barang kuari di zaman modern kiai dibere ku harita nu leeh Masya Allah hajunyinan proposal leeh hanya sebuah kelenteng tanda tangan sebuah gereja tanda tangan luhur bangsa Indonesia di zaman Bung Karno lantaran kekuatan jeung keyakinan ulama teu pernah daek disumbang ke Belanda teu pernah daek disumbang ke Jepang teu pernah daek disumbang ku Inggris kajen teh ngeseret pae hiji bae bangsa negara jeung agama luhur bangsa Indonesia saiki mah ora ono lah iya wis entek ora laka ya udang-udang ge gede we keyakinanna boten wenten ge widih kecenah kieu tas ngode kaing ya Allah ya Rabbi pondok pesantren gede ditingkat keyakinan nama sebab di jerona lain agama dunia ajur negara dicekel ku kiai model kos gitu keyakinan sigana we hungkul tingkat-tingkat horenganan teu boga keyakinan neangan duit ulah sok cilek-cilek ka dieu biasa bae sih aing isin gadeleuna biasa bae kecuali jelemana ya Allah ya Rabb. Nah melalui pengajian orang robah lempengkeun di jawa bakal paeh naon tuh ngagugulung dunia bae naon tuh hartina pondok pesantren mewah jerona dunia naon tuh hartina masjid segitu gedeuna tapi dunia Masya Allah lempengkeun hiji Allah karak teger di Indonesia. Namun baheula Belanda kesulitan di Indonesia, Inggris kesulitan. Di paehan muncul deui kiai, di paehan muncul deui, diseret muncul deui. Sabaraha ratus jeung ribu nu di penjara, tapi tetep bae pondok pesantren muncul di gunung tetep bae nyin pondok pesantren. Eueuh nu nyumbang, eueuh nu mere. Lillahi ta'ala teger Indonesia nah iya kuari zamanna lain deh jadi kadeleuna hebat kadeleuna bagus horenganan puluh ya pelai yu urang lempengkeun luruskeun ka Gusti Allah Subhanahu temenang perang teh hukum makruh tanpa aya izin imam atawa naib imam ketika dek perang kudu aya izin ti panglima perang sebab perang lain sakadar datang ka lapangan ka sirkuit ka medan tetapi diatur strategi peperangan sedemikian rupa aya parantina TNI jang perang untuk dalam jeung luar negeri dalam negeri polisi jangan beberes strategi hukum-hukum geus diatur di negara teh urang nonton wayah perang maka behan wayah perang maka behan tetep bae kok ayeuna mah perang zalim jasa nini ditembak bae nini mah teu kudu ditembak teudeun di sisi jalan 2 poe modar teu kudu tembaknya nama tuh kok bawa aki-aki mah atuh teudeun di sisi antepkeun ulah dibere dahar ulah dibere nginum atuh geus nginum dahar bae geus tarek modar teu kudu ditembak bae Masya Allah biadab lah luar biasa ya ketika siap perang teh
kudu lapor heula ka panglima, pasti ditanya bisa naon siap perang, apakah bisa nembak, apakah bisa kitu pedang, apakah bisa dan lain-lain sebagainya ditanya. Mun teu bisa pasti dididik. Kuari mah kan geus lain zaman atuh, lain zaman pedang, kuari mah zaman bom. Baheula waktu perang teh urang ngadenge teh make jepreta. Make jepreta. Tapi kuari mah kan geus teu bisa. Ngan berlaku keneh bagi para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus waktu perang mah gegebara runcul kabodelan seputar demo urang kamari rada aya kemunculan keanehan sakadar demo komo mun perangnya teh ya kudu aya izin. Ketika peperangan terjadi kemudian muslim mukmin terdesak, otomatis orang kudu minta pertolongan, isti'anah. Menang apa henteu orang minta tolong ka kafir, jangan ngelehkeun kafir. Diatur gua abang ama gua pikih. Menang minta tolong ka kafir, jangan ngelehkeun kafir. Cuman anu aman khianatna. Aman henteu ieu kafir lamun ku urang disewa, lamun ku urang dipenta tulung, nyana bakal hianat henteu ka urang. Selagi nyana henteu bakal hianat menang, tapi lamun bakal hianat ulah. Ya Allah, diatur sedemikian. Kuari kumaha lamun urang menta pertolongan nyewak mukmin di negara sorangan disewa, di negara sorangan disewa. Bangsa Indonesia perang jeung Cina misalna, kemudian urang menta tulung ka bangsa urang keneh disewa. Nah, ieu penyewaan muslim, penyewaan mukmin dalam rangka mengalahkan musuh kafir. Teu meunang tanyewa teu meunang. Lantaran nu mantak teu meunang, mukmin muslim di negara urang mah lain kudu disewa, kawajiban nyana. Geus ketika nyana berstatus kewajiban atuh teu meunang disewa jangan nyana ge wajib. Okos imam Jum'ah. Imam Jumat teh kapan kewajiban urang dinya kuari nyewa. Pan nyana ge kewajiban Jumat goblok ka jelema anu daek disewa tolol. Pan nyana ge kewajiban Jumat kumaha disewa sagala rupa puyeng aing mah. Heran eta kiai bolona ge bolona belah diteun bolon 2 kilo ti bolon. Ya Allah, ya Rabbi. Perang tah wala yasihhu istijaru muslimin li jihadin. Teu meunang teu sah nyewa seorang muslim untuk perang. Sakilang perang teu meunang atau komo salat Jumat. Teu karti aing mah heran. Mana meureun kitabna. Jadi imam gua ari mah ngetren jasa. Sebarang segala kok. Aneh. Taruhlah pakotaan mah, taruhlah Muhammadiyah mah nya nama geus teu boga kitab cara urang. Nya nama aja emang urusanana dunia Persib gitu keneh. Itu salah setting bahasa mah bohong udah. Abong-abong Jepang keur main teh tolol. Saksia aing ge. Di banyak oh. Nah, iya nyala urusan lah dunia.
Tapi kan urang mah NU ahli sunnah wal jamaah ieu teh ulah terlalu dunia ari henteu jasa mah ka dunia meureun moal aya can udah zaman banget ulah terlalu bae atuh heulana nah iku ari pipilueun khatib dibayar panjana ge kewajiban salat Jumat teh imam dibayar panjana ge kewajiban salat teh kok make jeung dibayar haram beda jeung azan adzan memenang masalah adzan mah nah daftar orang di masjid daftar muadzin kemudian dibayar per adzan 1 juta sanu mayar jadi sampai penting 5 juta asana dicinglu eureun kabeh daftar adzan kabeh aing mah tah teu naon adzan mah lantaran adzan mah lain salat sakadar sunah jeung syiar masalah tah lamun adzan dibayar eueuh masalah tapi nu ngaran imam khatib haram masyaallah sing harade hanas urang deuk ibadah ka Gusti Allah di jerona orenganan aya kotok meutingan kotok reintik deh Allah karim la yasihu istijaru muslimin li jihadi temenan jeung teu sah nyewa seorang muslim untuk perang masyaallah wa yasihu istijaru zimin lil imam nyewa kafir zimmi bagi imam gila wali gairihi salian ti imam ge masalah urang nyewa kafir zimmi jang perang asal anu aman tina khianat Allah ya jadi salian imam ge masalah minal ahad satuan kelompok untuk menyelesaikan satu masalah perlu bantuan anu ku urang geus teu katahan bantuan melalui kafir zimmi sewa ku urang masalah kal adzan di dieuna ge kos adzan masalah eueuh nu azan hiji-hiji acan aya ge jore teu ngeunaheun kan azan teh lamun ngeunaheun mah kadengen Allahu akbar kadenge kan ngeunaheun ka orang kampung saya teh nu azan masyaallah daratang kan jelema Allahu akbar budak saya teh nu azan paehan habek kurang ini jangan kudu paehan kita mah tareh paeh sorak kos gitu kan syiar eta kan kudu nu bagus atuh azan teh urang ngadenge azan Madinah baheula pohara jasa keur peureum wah bentak kabeh can mangi deui acara tahun 90 91 masyaallah azan Madinah pohara ayeuna ge baragus ngan can pernah teu manggihan deui seperti eta buringas urang ngadenge adzan teh buringas ya mah geus adzan ge urang angel ka nangtung ada sekarang tung dah emang kurang nu adzan ngajakan hees aju dek diganti na hese mang ieu mah adzan diganti satungtung aing hirup keneh teu meunang digantian kayak aing geus paeh karak amboh teu nyadar nyana sora ka mana makhraj ka mana masyaallah karita eueuh jelema muslim nu hebat eueuh ku ari aya ge kafir bagus sorana sewa ku urang masalah syiar mah datang ka kos kitu teh syiar mah meunang ieu budak bagus amat padahal agamana Kristen saya disewa ku aing ayo masalah tah jang syiar mah masalah ya karim ya Allah komo kafir zimmi sakadar menang tetapi tetap loba nu nentang
ulah cenah sebab ieu mah minal masalihil amah la tatawallaha al ahad. Teu beunang ieu mah sebab kamaslahatan umum nu teu bisa diurus ku perorangan. Geus aya nu ngaulah ai kafir-kafir teuing mah. Nya kecuali adana nu adana adalah muslim wal adanul ajir fi muslimun masalah. Lamun nu muslim muadzina muslim sewa kurang teu masalah. Tapi ari imam mah jeung khotib eueuh teh dituna. Kadenge ku cilik sia. Nah, besi aya di lembur aya seret. Tarik mah kerante seret. Ye, itu teu kudu diseret cenah jakula tuh sia onam. Mantog habek atuh. Masa aya salat Jumat dibayar? Aneh jakula. Aneh. Mantak ngamanaan khutbahna ulah ngamanaan khutbah lugawi, khutbah syar'i. Namun khutbah lugawi atuh beda tah maksudna khutbah syar'i rangkaian salat Jumat. Nu salat zuhur teh 4 rakaat, di poe Jumat mah salat Jumatna 2, nu 2 deui diganti ku khutbah geus khutbahna ge tah mah sapaket jeung salat keneh. Mentak make syarat khutbahna ge lain khutbah ceramah tah mah. Khutbah gaganti salat zuhur nu 2 rakaat. 2 rakaat di khutbah. 1 kudu boga wudu, 2 kudu tutup aurat, 3 kudu teu meunang ngalantur. Khutbahna ge make syarat alhamdulillah, sholawat, wasiat, Al-Qur'an, doa. Tuh lamun eueuh eta teh sah salat Jumatna. Ieu mah ngaco. Beuh nyaritakeun kabeh. Aneh aing mah salat Jumat nyaritakeun kabeh. Masyaallah karim. Cobalah dipikir jauh manfaatna tah kos kitu teh tah. Bisi carekan ku Gusti Allah rapihan gara salat Jumatna rapihan. Ieu mah ibadah, deuk carita kos kitu ke di luar Jumat sih mantak naon sih. Biasa bae ieu salat bake jeung di kitu-kitu sagala rupa. Kurang ge sakapeung waktu ai di jalan teh milu salat Jumat pas Agustus ka Garut, balik ka dieu teh pas salat Jumat ngadengekeun sok hayang seuri di sate. Iya salat Jumat nyaritakeun Agustus sakulah teh. Sok hayang seuri kula eta. Ya Allah, ya Rabbi sip kumaha pemikiranana ceuk ulah jelema nya. Parah, dinyanana ge make merah putih yeuna ge. Ini ka Allah kos kieu. Ya Karim, hari pernah di Padalarang da kula salat Jumat di Padalarang. Ajulah kalau salat zuhur deui teh akur ieu salat Jumat kos kieu teh akur. Pernah di Ciamis sekali deui di Ciamis waktu masantren. Eta nyaritakeun kabeh. Pohara jasa nyaritakeun kabeh ya Allah ya Rabbi di luar Jumat bae sih jieuh mangpaatna. Eueuh manfaat. Aya kamangpaatan anu mantas diceramahan haju leuwih mantep takwana aja eueuh. Eueuh datang ka saiki orono. Tah makana geus we urang kudu biasa we. Masyaallah. Aya nu nyingserikeun ka kula ge Kiai di Pasar Kemis. Kiai di Pasar Kemis nyaho kula ge ka Kiai. Kolot Kiai lagi kadenge ku cilik kula. Diantepkeun we, diantepkeun. Cilongok bacakeun teh salat Jumat teh khutbahna eta deui eta deui eta deui eta deui. Deleukeun sia koe. Awas ya koe. Kadenge ku cilik. Awas ya koe. Begitu di hareupan mah cenah hampuran ya. Hampuran. Ih, ulah sambarangan sia. Asal ulah sambarangan geus awas tah. Aduh Gusti Allah, salat di mah. Koboh aja dibayar kos kitu. Nauzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik wa min zalik, ketanggung jawab di hareupeun Allah ke kumaha. Masyaallah. Salat rapiat komo Jumat. Komo Jumat. Yukrahu li gazin qatlu qaribin campu perang kemudian nu di hareupan ku urang ternyata adi, ternyata kakak, ternyata mamang, ternyata uwa, berbagai kerabat tetap
ketika orang perang nu diharepan ku urang nu dek dibunuh ku urang karabat ulah waka dibunuh ku urang nasehatan heula make adab komo mahram mah wa mahramin asyaddu ngabunuh mahram leuwih sangat makruhna jadi tetep bae sebab umirtu kaula diperintah cek Kangjeng Rasul titah merangan kafir hatta yaqulu la ilaha illallah umirtu an uqatilal kufar qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Jadi tujuan perang teh lain dek ngarusak jiwa lain dek ngarusak awak dek ngarobah keyakinanana nu tadina teu percaya ka Allah supaya percaya teu iman ka Kangjeng Nabi supaya iman lanjutkeun eta lain dek ngarusak lain dek ngarusak geus lamun aya dulur teh mah ketika ku urang dek ditembak tahan ka dieu heula ka ieu perang kakak aya di bagian kafir ulah di bagian muslim kakak kan berarti kafir ieu nah ieu mah hampura ieu teh dunia teh nangieun Allah sedangkan orang bakal balik ke Allah lamun kakak kafir engke ka neraka saumur hirup besat nursul abadal abidin di darakana nah ieu mah kakak kukula ieu mah ieu keur carita ieu keur carita kula mah ditembak ku kakak kula mah ka surga tapi kakak lamun ditembak ku kula ieu kakak bakalna ieu di daraka terus-terusan eureud terus abadal abidin nah kuari deuk iman henteu ka Allah lamun teu iman tembak ku kula lamun iman aman atuh aing mah geus kagok jeger tembak ka lamun ke bedaknya oge nya geus kagak mendingan iman be maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah aman tah perang teh kos gitu kos lalagaan tempat perang kos gitu mah make tunya-tanya heula kuari mana aya tanya-tanya begitu teh nah kakak aing emang goblok gak aing tolol tiba heula aing ge waduh dek dibunuh punya ayang teu beunang tetep kudu diintip heula supaya nyana berubah keyakinanana nu tadina teh iman ka Gusti Allah supaya iman percaya ka Gusti Allah subhanahu eta tujuan perang teh ya karim masyaallah kejadian Sidina Abu Bakar Siddiq dina poean perang Uhud. Kapan waktu perang Uhud anak Abu Bakar Siddiq nu ngaran Abdurrahman macan iman nyala ti Mekah berangkat ka Uhud berhadapan dengan Sidina Abu Bakar Siddiq Masya Allah perang ketika ku Abu Bakar disikat pakai pedang ditahan ku Kangjeng ulah cek Kangjeng Nabi wahai Abu Bakar tanya heula ulah di pedang ulah tanya Islam etalah contoh tina peperangan Uhud kitu kene Abu Hudzaifah kapanggihnya da di Uhud jeung bapana ketika bapana neuk ditumbas ku manahanana cek Kangjeng Nabi ulah iya Hudzaifah tanya heula coba daekeun henteu asup Islam seputar peperangan Uhud etalah nu dijadikeun contoh sehingga bapana Abu Hudzaifah asup Islam dilarang ku Kangjeng Nabi ditembak rapi dilarang ku Kangjeng Nabi dipedang seperti eta di urang mah boro-boro peperangan teu perang teu wauh jeung kakak teu wauh jeung adi ka babaturan mah silaturahmi lebaran kakak mah diliwat adi diliwat geus teu hayang kakak teu daek datang ka adi teu daek datang ka kakak atuh pajiin geus lebaran tinggal lebaran dulur mah di Lampung di Sabah kunyana dulur babaturan mah di Sabah urang pasar Kemis ge teu puguh teu karuh nyararaba ka ditu ka Pekalongan ka Solo pamajikanna lumpat ka imah kula ceceuri salaki cenah lebaran jeung batur parolol goblok jasa nyen cerik dulur di dia Masya Allah karim nah iyalah kecuali lamun kade
mahramna nyarekanan Gusti Allah, nyarekanan Kangjeng Rasulullah, mencaci maki ka Allah emak, mencaci maki ka Kangjeng Rasulullah bono, mencaci maki ka Al-Qur'anul Karim seikat habis. Ulah dingkekeun deui mun aya jelema kafir mencaci maki ka Gusti Allah perangan, aya kafir mencaci maki ka Kangjeng Rasulullah perangan, aya mencaci maki ka Al-Qur'anul Karim seikat habis. Ulah diantep. Masya Allah Karim. Tugas di Gusti Allah, tugas di Gusti Allah. Kuari geus loba nu ngahina ka Gusti Allah, tapi ngahina ka Gusti Allah bawa amal kuat. Ngahina ka Kangjeng Rasul, ngahina ka Al-Qur'an be, eta geus sapotong ayat bea. Bea. Nangan nu kuari nu bahaya mah kemasan partai-partai kafir anu terus diidolakeun, moal beres kajian kuku mah. Mantap kula masuk aneh aja. Kacinta urang ke Allah tetapi kunaon dikemas ku batur ku kafir, urang masih ngagelok ka dinya. Nu kiai ge aneh, nu kiai Sumba hanya sebuah majelis taklim, hanya sebuah pondok pesantren, hanya sebuah kendaraan, tetapi nyana luluh. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Besi keur meujihna kos kitu ku Gusti Allah digodob. Aju godobna datang ka bawah ka kuburan. Coplok iman, suul khotimah. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Geus urang kuari mararapihan diri urang bae di akhir zaman kieu mah. Komo di negara urang geus bukan rapihan diri urang moal kebal deui urang pararae. Komo nu geus bengek bae. Geus bengek jeung geus kolot. Geus kudu loba neuleuh ka kuburan belah mana ya ieu? Belah mana ya ieu? Tuh kan. Intina mah urang teh kudu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hijita intina mah eta bet cinta ka Kangjeng Nabi. Cinta ka Kangjeng Nabi teh kudu melebihi segala-galana. Sebab cek Kangjeng Nabi, "Wallazi nafsi bi yadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi." Demi zat nu awak kaula aya dina genggeman anjeunna. La yu'minu ahadukum iman salah sahiji aranjeun kabeh secara sempurna hatta akuna ahabba ilaih sehingga kaula leuwih dipika cinta ku manehanana min waladi wa walidi batan anak jeung bapa. Eta teh anu mantak disebut walad jeung walid teh lantaran urang paling cinta ka anak, paling cinta ka bapa. Kabelah dituna, ya ka materi dan lain sebagainya. Ya jabatan, tahta, wanita kabeh ngan nu kuali dipake ka cinta kurang anak jeung bapa. Nah lamun urang mencintai Kangjeng masih kene eleh cinta urang ku anak jeung ku bapa, encan sampurna cinta urang ka Kangjeng Nabi. Encan sampurna, masih kene di akhirat engke bakal dipertanyakeun. Jadi kudu leuwih tibatan cinta ka anak, leuwih tibatan cinta ka bapa. Cinta ka Kangjeng teh leuwih tibatan cinta jabatan, leuwih tibatan cinta tahta jeung wanita. Karak didinya urang meunang poin cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta ka Kangjeng berarti cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngomong doang urang mah. Aduh itu keur ngumbah motor mending motorna anyar. Motor lagi kempes-kempes acan, aya suara azan, ya terus bae aja ngumbah motor. Beres ngumbah motor sugan salat jangan teu ngopi di garoko. Tele ku motor butut tolol. Masyaallah. Kali urang hese-hese cinta ka Kangjeng Nabi teh ngan ngomong doang. Mantak eueuh hiji jelema boga derajat solihin, eueuh hiji jelema boga derajat wali,
tanpa ngalobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Maksud maca sholawat ya supaya cintana mantap ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar rek lebat ka Kangjeng Nabi. Aya awewe di jero keur bertanya ke Kangjeng Nabi tentang beberapa masalah. Biasa seserian dan kanjeng nanya ke seri. Dihol Sayyidina Umar, Assalamualaikum. Awewe kabeh nu aya di jero nyumput. Salam Kangjeng Nabi. Kangjeng abdi lebat mangga. Kangjeng Nabi sasalamat seri. Cek Sayyidina Umar teh aya naon tuan seri ka abdi. Cek Kanjeng Nabi boro-boro sasaha ieu awewe nu dari geus sieuneuun ka mana. Manyatuan cek kana teh. Mana awewena? Tah eta teh nyarumput nya di lawang. Kunaon mana ieu nyarumput? Sieun cek. Sieun ka sa? Sieun ka anjeun. Kangjeng leuwih dipake ka sieun mah lain kaula. Kanjeng mah lembut cek. Anjeun mah wih sieun cek. Gas cek Kanjeng gade. Mar boro-boro awewe. Setan ge ka maneh mah sieun. Wih nanaonan tuan. Lamun maneh jalan dieu lempeng di ditu aya setan. Setan pasti milih jalan nu sejen. Sieun ka maneh mah. Macem-macem bae tuan. Pokoknya ngaran Umar lain jelema bae jurig ceun. Apaan sih eta mah baturna jeung jurig. Ya kari hebat jasa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Satu ketika Sayyidina Umar lempang. Begitu lempang jeung kiarat. Kapanggih jeung nini. Cek nini teh Umarnya. Oh. Baheula mah maneh Umar ngaran maneh lain Umar Umer. Umar leutik maksudna. Haji maneh masuk ngalalaga budak leutik bae caknya teh. Budak leutik geus sieunun ka maneh mah. Seri Sayyidina Umar. Kabelah dieuna maneh diganti jadi Umar teu Umer. Cek di nini teh tah. Kadieuna barang geus teu aya Kangjeng Rasul maneh diganti Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Titip sing hade sing takwa. Titip umat sing adil. Lamun maneh takwa jeung adil sorga. Lamun maneh teu takwa jeung teu adil neraka. Si hade maneh Umar he Amirul Mukminin. Ieu nagara titip sing hade ngaranna ge nini. Cek dijaron teh geus nih geus. Ngomong. Ieu kos ge pamimpin atuh ngomong jeung nini. Ih, cek si Umar tenang. Ngahalangan. Lain kitu atuh nini mah pan eureuna ngomong nanya. Nya mah terus bae ngomong. Cek si Umar maneh mah teu nyaho. Emang kunaon kitu? Saha coba ya nini. Emang nini ieu ngaranna Khaulah. Umurna geus 100 tahun. Ieu teh putra Sa'labah. Beuh nini ieu lamun hayang nyatu deuleu. Nyana keur ngomong langit buka kabeh. Kadeuleu keur didengekeun ku Gusti Allah. Cek jarot parah. Lain sambarangan ieu mah nini. Cicing sia ka dia. Kanyaho sok ngahalang-halang. Terus nih. Emang eta saha cek nini jarot. Teu nyaho nya nama cek nya. Ulah dibabawa jelema kos kitu mah. Aya waliyatullah nu nyahona wali deui. Sayyidina Umar lamun manehanana ngomong terus bae ti isuk datang ka zuhur paling kukulama ditinggalkeun salat doang.
kita salat balik deui didengekeun deui ku kula mun datang ka asar kula ninggalkeun salat doang tas asar kula ngadengekeun deui datang ka magrib mun nyana masih kena dek ngomong terus bae kula paling ge salat magrib heula ngadengekeun deui lantaran omongan nyana omongan Allah sebab nyana didenge ku Gusti Allah lain sembarangan jelema ambo cek jarot kanyahoana di mana ulah ngomong sia teu jangan naon tah eta jelema nu didengekeun ku Gusti Allah aya di urang ge aya nu ngobrol jeung nini we tah si hebat amat ngobrol heueuh emang aya naonan incuna aya ngobrol jeung nini di harapan incu jurig da mah bos itu tah jadi kajahoan ku bangsa nama ieu jelema bermakom ieu jelema berpangkat lain deui ucapan-ucapanana nah seperti itulah nu kapanggih ku Sidina Umar bin Khattab ketika Sidina Umar ngajabat jadi Amirul Mukminin loba hal-hal tingkah-tingkah anu masyarakat teu nyahoeun tapi manehana man nyahoeun ieu berpangkat masyaallah kan ketika Sayyidina Umar ngajabat jadi Amirul Mukminin Sayyidina Umar pangkat akan luhur zahiran wa batinan tapi ketika aya nu maot ngintip heula Sayyidina Umar Hudzaifah nyolateun teh lamun Hudzaifah nyolateun Sayyidina Umar minum lamun Hudzaifah teu nyolateun teh eta sering kali takos kitu tah asal Sayyidina Hudzaifah nyalateun Sayyidina Umar tampil asal Sayyidina Hudzaifah henteu akhirnya kan dipertanyakeun ya Amirul Mukminin salila ieu kaulah memperhantikeun anjeun dina tingkah-tingkah anjeun ketika aya nu maot masyarakat ngintip Hudzaifah aya naon cek Sayyidina Umar anjeun teu nyaraho Sayyidina Hudzaifah mah nyana asal tanggah ka langit neuleuh ka Lauhil Mahfuz. Masya Allah. Nu mantep ketika nyana nyolateun berarti geus teu asing deui. Ieu lain jelema sembarangan. Ketika nyana teu nyolateun berarti ieu mayitna meureun pasek ajeun ku kumaha ge. Atawa mayitna di luar kebiasaan. Mantap kula mah selalu ngintip Hudzaifah. Ya Allah. Tuh, bae geus sok loba nu ngintip ki Fudhali. Nya diintip asal nyolateun pasti nu sugih cenah gede sholawatna tolol tah mah asal nu susah komo si eta mah wah asal nu sugih bae geus teu isu keneh geus mandi deui nyolat asal nu susah bae Haji emang teu nyolateun puyeng ceuk rada sales mah teruskeun bae Allah kan itu sudah ubar puara nailah kaluhuran ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi maehan mahram leuwih sangat dilarangna walaupun campuh perang kecuali lamun kadenge nyana nyaci maki Allah tika perang nyaci maki Allah kadenge nyaci maki Rasulullah kadenge nyaci maki Al-Qur'anul Karim sikat habis boro-boro deungeun boro-boro sasaha mahram sekali pun geus hancurkeun beakeun carita peperangan menurut aturan syariat seperti wallahu a'lam.